Lagu naon? Orang lagu orang mah udah harga bisa. Goblok. Gak malu ngarakeun semua. Ya hitut di mana wae hitam. Ya hitut eta. Tah, potong gaji dah Bu Hajat. Aya pasal lah bro. Aya pasal lah ieu apa? Itu tuh di Itu sembarangan. berpanggung penjara 7 tahun. Ayo sia. Coba ka dina wae. Sekarang lalajo TV sama ieu. Aya anu kadenge 7 tahun. Semua Aya nu kadenge berapa tahun? diduitkeun wae na naon teh. Pakai usaha siapa? Lamun budak di luhur panggung penjara seumur hidup. Aja yang dipalastikan nya. Buset. Penjara di Palastika. Ya kayak penjara diplastikan sama. Penjara di Bui. Sok lagu Kang lagu sa lagu deui. Sok santai cenah urang nyalung urang sa lagu deui. Bang Emok nu kerame. Oh, lagu. Buset Bang Emok ke lagu. Becaan. Tejauh. Yo, guys, aya boomingna di YouTube di mana-mana. Nah. Lagu Bang Emok. Mene bau hangrung sih. Ngomong teman-teman naon di ditu atuh ngomongna. Aya turunan orang kioros atuh blon. Sok. Yo, jadi kitu saya. Sia geus bentrok di wae. Tuh Bang Emok heula jelaskeun. Yo, Ai Bang Emok teh. Bang Emok teh nyaeta tukang rentenkeun kucis. Oh, tukang iriditkeun. Oh. Terus Tapi beda. bedana? Bedana kumaha? Jadi kieu bedana ieu. Kumaha? Heeh aya pas patok kuburan beungeut sia. Ayeuna per grup. Oh, per grup. Per grup. Per grup kumaha? Ini maksudnya kumpulan SART sagumluk. Oh, sagumluk gitu. Sagunduk pas gebotan arek dirontok. Ye. Aing mah nanyakeun ke Bang Emok. Malah mah aing inget pamajikan ual poe rebo eueuh wae di imah. Woi, set jigana Ngaji batur mah sama Ngaji. sudon wae. ngaji. Majelis taklim dareukeut ayeuna mah Matana kan. soek ngaji. Heuh miluan majelis taklim kos batur. Oh, wae. Ye ieu mah unggal isu. Heh. Jam salapan nepi jam 12 aing mana candahar jangu eueuh. Heuh ngaji milu kamu sholat Ngaji. meureun. Santri teh, santri. Jeung ibu RT babareng ngaji. Heeh, ngaji meureun. Ngaji di Di musola. mama kumpul lagi di imah ibu RT. Ilok ngaji di imah ibu RT. Oh posyandu. Posyandu ibu-ibu nu aya budak leutik Pan teh. aing can boga anak. Arisan. Ih lain. Naon sih? Eta milu Bang Emok. Kumaha Bang Emok teh? Barang hari tama aing kakeselan di teang we kayak ka imah Bu RT. Udah hawa Ka- kesel. Bu RT. Pamajikan panghareur mah sila. Oh, sila. Makanya pemajikan siapa kurunya? Gede, Bro. Ukuran XL disebut leutik. Oh, double XL. Barang panghareur mah eta kan suara pamajikan aing ngumpul pangkencengna. Kumaha gitu suarana? Saya berjanji Usis. Muni apal teh hitam. akan bayar tepat waktu. Apabila telat setor denda 5.000. Anu teu datang, anu ngobe adat-adatan. Tapi itu nama alhamdulillah pada Oh lamun bersyukur atuh sia teh. pamajikan geus aya 7 bulan milu Bang Emok. Heeh. Imah ge rada ngalagaan. Wih, hebat teh. Ya, Kabeli pon nyieun pondasi anyar bener. Ngalagaan tadi nak kamar dia serempit ya ya. Heeh. Lega ayeuna. Heeh, nyieun sorondoy. sarondoy ka hareup. Angger sakitu kan ngalagaan jerona. Oh tingkat. Dirombak kamarna. Ngalagaan. Ngalegaan kumaha? Ya kulkas eueuh. Lemari TV eueuh. Heeh. Kamari mah aing neanan kalau mari heuleuh saya pakai tinggal hiji. Buset, nya eta mah buras teh hidung ku emok. Lain ngalegaan beak atuh sia teh. Beak eta mah lain Tong ngalegaan. salah lamun rebona pertengahan bulan. Heh kumaha? Pamajikan aing kuat reteung. Wih, Oh, si- perhiasan pas. Kongkorong. Oh, saya tas dijualan ilok loba kongkorong. Rencem. Berlian. Mas. Ali, pas. Rencem. Oh iya giwang anting. Iwang anting. Koyo nana rempel di dia koyo tidak. Kuat aya 20 siki mah pamajikan aing pas ngumi. Aing suka teh perhiasan. Siapa meni nyaho ka jero-jero dah. Hebat nge sukses pamajikannya, loba koyona. Sukses koyona blon.
Meni detail sama nyaho teh. Apal kabeh. Tunggal poe rebo. Duit aing eueuh 20. Nya eta meuliean koyo we nempel-nempelkeun kan. Lain eta ame naon coba koyo ditempelkeun. Ngomong ibu-ibu neang ka ieu mah. Buset, neang. Pamajikan da pura-pura. Aa, Buset. lamun aya ibu-ibu ka bumi, Heeh. bedakeun neng nuju tedam. Heeh. Aa, rek dia mah. Ai sabenerna mah pokos ieu. Aa, Heeh. lamun ibu-ibu komode Bu RT datang ka bumi, bedakeun Heeh. keur tedamang. Oh, gering wae. Gering meureun ya. Barang hari teh poe rebo aing kieu we di lawang pantai. Nu lager di Ese, nungguan ibu-ibu datang. Nungguan ibu-ibu datang. Heeh. Hiji ibu-ibu datang. Kemana si Onasi? Saha? Onasi pembajakan si Onasi. Jessica Hilton blon. Buset. Lu Jessica Hilton baru. Tadina pamajikan aing ngeueum di minyak tanah. Buset. Sugan karet. Jadi bekah. Ilok pamajikan aing si Onasi. Lain onasi. Datang hiji deui ibu. Oh, Onasi. Ya, saya teh ngaran teh doa, saya teh udah gitu-gitu. Gitu-gitu. Aing mah waas ohna we. Lain tong ditempo ngaran butut teh tempo bodina. Bodina alus. Kos drum. Allah bodian pisan luruh. Oh pamajikan kos drum ai kamari mah bilu. Kos si eta Vanessa Angel. Padahal jadi mah streaming. Balik sih kita mau pakaian. Bang emong aya laguna. Kumaha laguna? Teu nyaho kene we. Heuh kumaha aing mah karek ngadenge. Becan. Arek ya arek. Bejan. Bang emong teh aya laguna ieu mah. Heuh kumaha? Eta dalang teu nyaho. Henteu. Mantak namun teu nyaho teh tanyakeun kana nyaho. Eso, kumaha cing laguna? Bang Emok, lagu Bang Emok. Heuh kumaha sih teh? Dalang nyaho teu? Apa? Teu, lamun teu nyaho tanyakeun kana nyaho. Eta aing nanyakeun ge teh nyaho. Bang Emok, lagu Bang Emok. Heuh kumaha? Nyaho teu? Cing teh teh. Nanyakeun kana nyaho. Aing sih tahu teh. Teu. Ye, ai suka teh nyaho aing mah. Siapa men hebat wae. Oh, baru mah di alus-alus. Nah, sieu anu nyahoeun mah. Eso, So, orang Bang Emo. teh nopi. Teh nopi. Hayang lagu Mawar Bodas. Oh, siap. Teh Nopi nu mana? Nya hayu ke nyampeurkeun. Teh Nopi nyamperkeun. So. Hayang lagu Mawar Bodas. Oh, Kang Ngopi. Teh nopi lain ngopi sih teh. Teh nopi. Ngopi ngekeun. Lain aing. Ayo. Lagu Mawar Bodas. So. Naon eta? Dehem blon. Buset, teh muda. Itu dehem. Sakos nu sakarat dehem teh. Masalah kedua tuh Bang dehem. Kadang ge ku ceuli. Lagu Mawar Bodas khusus kanggo Teh Nopi. Teh So. nopi. Encek di mana ade? Encek batur Lain eta mah. eta. Eta mah lagu bujal teh. Oh nya. Maaf eta. Lain sih teh. Teteh jage nyanyi main sawer wae. Sang nyanyi teh. Kita balik. Iya, Nah. kita balik. Oh, punten ama goreng hidung wewe. Gitu. Ilok saya tak balik. Ilok kita balik. Lain. Ya aya duit goceng cenah. Lumayan bersetor. Goceng. Mawar bodoh. Si aing nempoke tadi aya biruan. Mawar. Manya saya teh mere goceng aing itu percaya. Ieu mah royal keluargana teh hidung. Jigo. No, 25.000. Jigo. Ilok. Oh, jigo nu bau. Kita mah goreng cau blon. Ya, nah. Menta laguna Mawar Bodas jeung naon tadi teh? Tuh siapa? Kue kacang. Emang laku kue kacang. Ada kadaharan wae sih. Siapa lapar. Pan keur ngabodor blon. Eca atuh aing bodor Oh, tadi. Lagu sancang ngan am cepat mata saya soek wae. Sia om-oman mah emang batur gadun. Ayo heula saya duit ke si tarima manya sakitu. Siap percaya. Khusus kanggo nu hajat sareng kadua mempelai. Yeun ajat mah royal teu mungkin Oh, ya. pada sakitu sih teh. Ye tanyakeun tuh teteh panganten. mungkin. Wah tanya. Tadi
Ulah. Keun bae. Tuh teteh panganten merena. Keun bae aya pangerana mere rezeki moal pahili. Tah dengekeun padalang. Kamari aya pemain calung dibere 100.000. Heeh. Disumputkeun. Disumputkeun. Isuk-isuk pae. Ay. Pae. Sabak teuing tutuna. Korupsi eta taleletikan ge. Sia ku duit gocap pae. Bila ketibang duit gocap dong aing pae we. Ini bolon daek pae. Gimana? Yok pae ngona. Rasa strawberry. Ayo burus yang geus dibere duit. Siap mawar bodas. Mawar bodas. Mapai. Heeh. Mapai jalan katak-tak. Tah. Tadi ngekin bangkong bud. Wah. Mapai jalan satapak. Oh ya, siap. Mapai jalan satapak. Anu pangkar katinggal abi. Buset. Rewel siapa penyanyi teh? Lain bisi anu pangkar teu katinggal abi tiasa nonton di YouTube. Namun teu kadeula da beungeut cideum teh. Aya pasalan tong moyokan di luhur panggung. Poho. Om. Ane Om di wae. Buru. Biwir tarembak blon. Weh, rempak dulu. Mapai jalan satapak. Mapai jalan satapak. Juk. Nu buduk kabujur-bujur. Masih iya buduk ya. Ya saya teh geus dibayar. Ngajuk ka hiji lembur. Ngajuk ka hiji lembur. Geus teu karasa capenan. Sababa kuring teu ka mana-mana. Arek naon sih jauh? Bayar, saya geus dibayar. Sing balik ke? Kamari nyalung mah aing teh di kitu-kitu dah. Nu balik. Geus om-oman deui wae. Demi Allah aing teu ngaji ngomongnya dengan iman. Iya ngomongnya nyuk. Sia durutan eta. Bawakeun aing. Nye, boloin. Mak aing nanya. Nu iya. Yo, Aing jelemana celilin tahun. nu celilin tahun naon? Sok kabawakeun. Naon? Gegeran? Gegeran aing. Gegeran cenah lah. Ayo batur nungguan. Geus eta tah. Hujan angin. Hujan anjing. Hujan angin. Hei, nya modal penyanyi aing dicekek. Hujan angin. Ah, Si eta mah oh, Isi bayar. Hujan angin dar gelap. dar gelap. Tos teu aya keur ngiuhan. Sanajan awak karuru. kaledek eta mah ngaledek. Sanajan awak rancu. Cengkokna nu balik teh teh. Aing kurang cengkok. Heuh. Coba minta kanu hajat tuh hiji we. Naon teh? Cengkok teh dong. Hah? Mangkok kata eta mah. Perih beuteng we. Ulang ngerakan perkumpulan kumis ipis ya. Penyanyi muris ya mah. Nah, tadi. Cengkok, ayunan cengkok teh. Hujan angin Dar dan gelap. Geus saya. Naon eta kitu? Kitu, tanyakan sapenyanina. Menjiwai eta teh hideung. Ilok aya ngaheujeunna. Penjiwaan. Kejiwaan. Elok lon. Kadengekeun. Geus saya. Geus Kita dibayar. ketinggalan duitnya tuh. Kalau duit teh kuat pakelan sih. Geus saya capek. Guru di bura teh hidang. Aing kok keletak blon. Weh, Anu ngagaji mana sa? Pedalang. Heuh sing balik. Heh. hadap teuing teh hidang. Hayu. Oh. Kurang greget. Lain. Geus saya Penjiwaan. Cepena. Saya
ayat sampai sebab ayat dudit cengkok Cengkok teh gitu wah. Eta teh cengkok. mantakan jadi MCU nu manggil kayak gitu cengkokan Cengkok apa cengkok? Cengkok. sebab ayat dudit Sebab ayah nodin teh hujan angin hujan angin. ih lain gitu hujan kurang mencong Hei wae sok Penting teh dak yuk kayak kumis pindah ka dieu. Boy. Hujan angin Da- donang. Waduh. kumisnya nyengsol Beda. Ila kumis aing kieu yang lain. Sabelah dia teh asup teh tak raksa kamar. bisa raksa kamar Pajakna kumis aing ulin ka hotel. Di ruksakan 2 lantai. Hujan tah nu 2 lantai mah ieu blon. Hujan angin donang. Ay, kalau 2 lantai apa dia menjinjet irungna? saya ke hotel wae sama Perhatikan dengan seksama blon. Anu hiji ka handap anu hiji ka lu. saya teh menang moyokan ciptaan pangeran saya lamun moyokan ciptaanana berarti moyokan nu nyiptakeunana kalah nginum ya aya artis mah aya ieuna asistena lamun hayang nginum tinggal menta Yang ngagorowo. Brother, bro. Bro. Saya salah iya. Eta asisten teh hidung. Mohon maaf untuk hari ini dan sekarang. Ya. Anda saya libatkan menjadi asisten. Buset mana muncrat. bolo asin udah Wah, ini pentas ada jengkol. Nyambung. cenah sih Wah, Wae di wae. apa sih asisten? Ya, sirek naon ayo nunggu jengkok belum. nu penting mah Jengkok teh kieu. Nu penting. kurang hati Nu penting. asal nepi kesempatan nu dicegil Mil na benang. dorongan aya tekanan Jadi aya Asisten, mohon belikan promah untuk hari ini. buat apa tis? Enak buat aing. Apa asup Indosiar oh? karena di mana tadi Bunga hatenya. non bukan hatenya Ke tempat anu dituju. di tempat anu diteang rek ngalongok Tak, arek ngalumut. Arek ngalongok. Nganyok ngalong. rek ngalongok Rek ngalongok. anu ngora Anu kolot ngomelan wae. uri wae sama Iya ngomong-ngomong iya salah iya. Asistensia. asisten sok salagu deui mawar bodas mitra kaum nama sadaya mangga urang saksina wetina seni calung anu bade digarap ku pribados sabaraha kanca di reng-rengan seni calung kolaborasi modern buana nada anu lawatan di Jalan Suroto Kunto Komplek SPM Rawaga Buspos Jaha Karawang atanapi di Jalan RHS Sanjak Kusuma Tanjung Pura Karawang belah di tuan atuh seteh mik dibere opat teh kaditu ngageser ulah pas sedak-sedak kudu bisa nyesuaikeun panggung letik urang kudu nyaheueun Udah pinter-pinter neangan celah. celah sekala ngakunduk di dinya aing sorangan meureun maksudna ngajajarna di tengah
Mitra kawan nama sadaya urang sakseni wae kumaha garapan salajeng nanti Mendasa panggelisna teh. Lain di tengah ngajajar kitu, ngajajar ka ditu. Ti dieu nepi ka ditu. Sok ka dieuan, maksudna ulah ujung teh ka ditu. Sekal ka karetana tuh. Apa nyahal ka dia? Penontonnya kan pelah payun, penontonnya ti aduh banget mending jika cangcut semua. Segitiga amat. Ya sok diatur gerak, sok mana di ujung, di ujung di ditu. Aya Kang Ceplo era sete. Di goroan ku batur maneh. Di ujung. Maneh ka ditu maneh. Maneh he. Ieu budak parabda naon sih? Biasana hubung badak. Sok mis maneh ka dieu gerak. Sok maneh ka dieu. Ya saya. Geus nanyakeun di wae sih mah. Nu panghideungna di ujung. Heeh, tah maneh di dieu. Ningalina ka payun. Urang teh tamu, ari tamu teh kudu sopan, tak kitu. Aya lebatan robotan diputar-putar wae, siapa lain wae. Sing beunang diatur atuh seteh. Mun teu diatur main ka mana wae meureun cing nembalan wae. Sama kalah nembalan wae sih. Mun teu hideung teu dibere bibir teu jaker ngomong. Lain jaker dahar doang. Heh, maksudnya giliran urang nu ngomong ayeuna. Panjang bisa emang urang make bibir di dinya rek ngomong. Teu, urang ngomong make bibir urang, dalang ngomong make bibir dalang. Sama aya diomong dibalik-balikeun wae. Teu dibalikeun mah tutung sabola. Maksudnya gantian, ketika maneh nu ngomong urang cicing, ketika urang cicing maneh ngomong. Apaan urang cicing wae teu ka mana-mana demi Allah ieu. Hei, na urang rek ngomong. Bangsek. Maneh cicing. Emang aing kudu luncatan ieu. Ributnya. Meni icing wae eta wae. Maksudnya hargailah yang sedang berbicara. Tah, Oh hargai. Hargai. Bara duit. pangsana aing pindang meureun. Sok 2000 nya. Eureun heula, icing heula urang ngomong. Oh. Urang teh di dieu teh sanduk-sanduk. Oh, meuli huduk. Ya aya peribahasa neteta raje. Nincak tai kotok. Cicing. Selembalan wae nya. Bapak geus maot ge. Eta naon hubungan anak jeung anu maot blon? Ha cicing. Aing sakit cicing wae teu ka mana-mana ieu jadi. Maksudna tong ngecebrek. Hese. Urang doakeun heula panganten mudah-mudahan anu bade ngaramah rumah tangga sing jadi panganten anu sakinah mawadah warohmah. Betul sekali. Tuh da sia mah lain jiga lain orang Islam tuh kos batur amin gitu lamun aya nu ngadoa teh rek ku bahasa Sunda, rek ku bahasa Indonesia, rek ku bahasa Arab aminan. Kalau kajedog wae sia mah. Amin. Wih, sukses bisa gak gue nama? Amin lamun aya nu ngadoakeun aminan eta intina ngarojong. Amin. Tak kitu. Wing heula. Mudah-mudahan ieu panganten anu bade ngaramah rumah tangga sing jadi panganten nu sakinah mawadah warohmah. Amin. Kacai sing jadi saleuwi kadarat sing jadi salogat. Amin. Kacai sing getol mandi pikeun susuci. Amin. Kadarat sing getol salat kangge jaga di akhirat. Amin. Atuh ieu naon teh orang tuana nu tos kaluarkeun waragat sakieu ageungna mudah-mudahan diganti ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ku rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Sing diparikeun milik rezekina dijauhkeun balaina. Amin ya Allah. Kumargi kitu waktosna tos kebujeng wengi mangga urang kana calung wae nya. Amin. Aya nama nyalung ganti. Amin. Amin. Henteu make amin. Amin ya Allah. Urang ngadoa karang amin ieu makan calung. Amin ya Allah. Henteu amin, calungna tekol urang mulai. Amin ya Allah. Henteu make amin. Amin ya Allah. Nyalung aya nama nyalung. Amin ya Allah. Ini sareurik ini. Amin ya Allah. Lain amin lamun urang ngadoa jang panganten karang amin pan urang mah rek nyalung. Amin ya Allah. Amin mah geus tadi. Amin ya Allah. Aduh, Gusti Allah.
Urang nyalung geus peuting teh. Amin ya Allah. Atuh iraha majuna. Amin ya Allah. Hei. Amin ya Allah. Cekel calungna urang maju. Amin ya Allah. Amin. Aing kumaha ngeureunkeunana? Amin ya Allah. Atuh mudah-mudahan ya balikna panjang calung sing bararisul. Dede, ke dede izin aek. Ke dede izin sok bang dikotok ya. Eureun amina setek dengekeun atuh kumaha ucapanana main aminan we setek. Emang anu amin-aminan saha? Maneh Iya ingin budak ceurik, milu ceurik. Angger parade. tong nguntal-nguntal wae baju atuh seteh. Geus aing nyaram hiji ulah nyaram kabeh. Oh siapa sewa teh tadi ribut henteu. Siap, Bro. Tuh, kemana we ngaharepna teh? Ka itu lamun disiapkeun ka itu. Berhubung ayeuna geus peuting. Anu nyebut beurang saha? Aduh, Ngomong rapi benereun wae dalang teh. Usaha ayeuna peuting anu beurang keneh di dieu saha? Barang mah organ nya. Urang mah organ. heuh maksudna hayu urang maju, urang mulai kana calung. Ya sing hayu. Ayo nya. Saya teu ngomong wae. Malah ngaromong wae. Salah saurang atuh nyaram si teh. Mantak naon omongan atuh omongan. Tah, kahayang teh kitu salah saurang. Ulah ngomong wae, Om. Sia nyaram we bibir kos bujur hayam oge. Hei, Ning ka hardi mah henteu ieu. geus tong ngomong icing. Aricing, hargailah Bapak Dablang. Dalang. Dalang. Sok cicing geus. Tah kitu karalem ulah ngaromong wae. Sama batur icing sia kecebrek wae atuh. Sia ongkosna ge aya batur icing sia ngecebrek. Nyaramna sakali. Ya heueuh. Urang mah teu ngomong. Sama. Lu budak mandiri. Lamun geus nyaho teu ngomong lain cicing sama. Mik pae ge icing bong budak. Kahayang aing teh cetrekeun atuh perlu budak teh ceuli. Untung urang teu ngadenge. Ya tau ada mah lain balan, Blon. Lu teu ngadenge balan. Bisa beun. Untung urang dieueun wauheun. Geus. Sakitu pamajikan galak teh. Ulah diome. Baheula mah urang teh lintu. Geus. Ya ngomong wae. Nyaritakeun urang lintu. Aing menising sregot sia ngomong dah. Ngomong wae. Jeung dulur akur ngobrol bener. Aing balik je. Milu. Nah, daripada jangan ngobrol, iya setruk, makanya setruk. Siap, Bro. Kan itu. Bisa meleut sama. Itu piaraan saya hiji ya. Cek anggaran teh. Kada keburuan batur. 10 juta. Sok, siap. Siap, Bro. Baso. Eta bibirna jika bibir awewe budak teh. Bibir aing jika bibir awewe seksi amat. Biasa Sok hayu jang geus peuting eta nu hajat kuat Gusti nu agung sakitu bageurna seteh. Anu koret saha? Geus nyaho teh tadi nu aya mah bager tuh, bro-broan berena ge. Heuh manehna sing bener sing bisa diatur. Oh main catur. diatur. Geus tinggalkeun we kan bae lah. Jangan caprak lah. Ah eta bener gitu. Sok, siap. Cilok. Cilok tok. Sok, cekelan barangna masing-masing. Di dieu teh seueur seniman aya penilik seteh. Seueur lah. Aing ngaranna panggung mah aya budak, aya kolot, aya ngora. Komo aya budak mah. Naon nu kadenge, naon anu katingali diserap, disimpen. Makana bere contoh nu bener.
Jika teh sakola sih mah. Si sakolan toh. Tong ngomong teh. Icik wae. Keun bae tika cici. Sok urang mulai. Cekelan barangna masing-masing. Siap. Bajigur. Sia kalah dikareukepan. Ayo Ay, siap. Siap. Tos dicapengan tadi gila. Nah, mantakan ge lamun diomong teh kudu didenge teh kitu. Ai diomong teh didenge semua. Ah, siap. Sok mundur gerak, mundur. Up. Sia ka mana bilatung di tengah. Siap gerak. Sok, cekelan barangna masing-masing. Tong dikekepan. Aduh, Gusti, nu agung otak di mana karep aing. Si dibanci. Kadang-kadang di dia. Kalah. Astaga, kalah pasarea cenah. Sok cekelan barangna. Ieu, maksudna angkat ka luhur barangna angkat. Tah, pendidikan perlu teh kieu, Bu. Pendidikan perlu teh. Perlu ame babari digawe. Ame babari. Sok. Ya Allah ya Robbi. Ayo pegel. Angkat barangna angkat. Ya, si Jusmin ya. Gerak pangluhurna. Singawaro atuh sia teh era kudu hajat. Iya kayak warung geus penting. Hayu Heuh sok angkat barangna angkat. Maksudna tong dikekepan. Sok kaharepkeun barangna kaharepkeun. Geus mejaan di tukang mararaju sia teh. Apa tidak kaharep? Maksudna barangna kaharepkeun, maneh mah di tukang. Hese atuh. Teu bisa. Manja teu bisa. Nya barang kaharepnya milu kaharep. Geus sapaket. Heuh makana tong dikekepan lepaskeun. Kapan tadi cepengan? Sih Aduh Gusti nu agung ieu parabna naon ieu. Sok-sok di tukang danyakeun geura. Ulah heureuy wae cek uing ge. Serius. Siap gerak. Cekelan barangna masing-masing. Tah maksudna tong dikekepan atuh nakolna hese. Orwe takol. Hah, Ya jajal boro-boro ditakol. Disinter ke Pak Selenet, Bron. Enek nu aya, enek. atuh mah saya teh ditakolek di bawah we meureun. Maka dari bawah ka panggung ge teh ditakolan. Abayang nakona linu. Aya badeng keluar tidak dipanjak calung ah. Daripada enek. Cerita kolan jelas. Ieu nu hajat geus buru-buru cenah hayang nyala. Buru-buru kabayang penting-penting hayu we narakolan. Atuh kusi di bawah diicingkeun wae barek nyaon atuh. Wae kudu dikumaha. Ha gunakeun barang teh. Digunakan aing teh ulah di dia, Bron. Atuh engke mah bubar meureun. Ya pira wae ngagunakeun di luhur panggung. Aduh, sok-sok dengekeun geura. Siap gerak. Cekelan barangna masing-masing. Teh tong dikitu tong dikekepan. Sok tong holkeun barangna tong holkeun. Sok. Tong-tongkeun ka hareup. Dan bener aja balian eureun. Da era ditongholkeun mah mau era. Kolan hayang barudak. Kalau tante lain budak unggul ibu-ibu tete-tete ge aya. Heueuh. Aing ka dieu jauh-jauh arek nempo anu nongol. Ha maksudna tong dikekepan barangna kaluarkeun tong holkeun terus ditakolan. Jiwas amat ya. Ya nya era demi Allah dah. Manja ya pajak calung eraan teh. Oh teh dong, aing teh kieu main teh era bari tongholkeun malah era. Ya batur dibayar teh lain kita dikekepan. Dari tongholkeun Kita ditakolan. jadi dadaekan nanggap anu nongol. Sia ka pernah pikiran sih. Oh ya dalam mana di Sok tongol. cekelan barangna. Nah, Tuh dah hese dakolna. Sok ene tongtotkeun. Eta keukeusnya. ya geus dalang lah tongholkeun sorangan ini dia lalajo lah. Wah aya orang balik lalajo. Nu hajate manggil grup calung lain manggil urang. Grup calung TKB. Ieu kabeh grup calung berat. Heuh, sok tongholkeun bareng. Tak era eta mah. Eraeun kabeh. Kumaha harga ieu kajian goreng patut ge aya harga dirina. Maksudna Ya pira wae ditongholkeun depan umum.
Atuh di imah mah latihan ngarana. Di kom. Bedakeun latihan di imah mah tuh. Latihan di imah. Privasi. Manya privasi. Kira aku kudu latihan kene wae di imah. Agus lagi. Aa, tong gandeng wae. Hah? Oh, sama barang na suwi. Sok siap. Ayo geus peuting itu Gusti nu ampun kita meneh Orang hese. era lang. Sok sekelan barangna. Tah. Aing nakolna kumaha tuh di gegepan mah. Usah kita kalau ku dalam. Heueuh sok kaharepkeun. Boro-boro dakol ku batur ku sorangan ge peureus. Demi Allah tah, bisa garek apa dia cari cobaan malah yang lain. Iya eta. Lama wohan. Ho, manehna mah ditelepon ka tukang dong. Kadang-kadang Aing teh keletot tah. Aing Atuh da geus kamari sagala nemukeun pempas ka. ayo erek moal. Garek-garek. Nya hayu atuh. Sok tongholkeun barangna. Tah ulang langsung ulah pakai tongol. Maksudnya tongtotkeun. Embung. Iya mah geus mung dalang we sorangan jung lah. Gila. Pira aku di gegepan wae sih teh. Nah hese. Sehat sih. Jeblok atuh teu hati oge. Si ngomongna kos planet, blotong gancang-gancang. Aisyah barang nu mana? Kok dalang naon sih? Hah? Nah, Barang nu mana? eta dalang naon anu dimaksud? Calung aing mah. Oh, salu. Soal aing teh mesin rontok aing anu dihartikeun. Tah sia mah ka mana wae pikiranna ngeres ya mah. Terus Aya teh ngomongna we calung ame ka harti urang-urang nya. atuh capek aing atuh seteh. Kok eta capek jeung nanti bang nyebut calung. Lamun maneh amprok jeung babaturan, Heeh. kita ulin ka imah. Hayu urang ulin ka jandela urang, Idi, ka panto urang, ka WC urang. idi. Mauran we, ayo urang amang ka imah. Tuh geus we hiji imah. Di imah teh aya jandela, aya panto, jeung aya sajabana. Makana urang nyebut barang teh global kabeh. Maneh kecrek da lain calung eta mah. Lain fiber ieu mah. Heeh. Calung mah awi. Budak wae sok ceklan calungna, ceklan kecrekna, ceklan gendangna, ceklan organna, ceklan sona aing capek atuh seteh. Capek dalang gila. Ditunggalkeun jadi barang. Iya we penyakitna yo. Sararawan misalnya. Hideung beleguk deui. Kolon. Ibu-ibu ieu penyakit barekos kieu. Hama meureun batur teh. Eta mik eueuhan lain pencet atunya. Ya. Sieun ku kumis. Sok urang mulainya kana calung seacan urang kana ya urang ngahormat heula. Naon we seteh? Bae tanyakeun kitu teh nyaho deui wae. Aing teh bang nepokeun dia eta ulah keneh wae. Heuh perhatikeun. Koret ulah teh nya kolot-kolot ge. Lain korek engke teh kompak jeung batur kudu kompak atuh seteh. Oh ayo. Sok siap. Urang nyaharep ka tukang, urang ngahormat ka tukang, ngahormat secara seniman sakali ewang. Siap. Pantun kos tadi. Gas, orang naon peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, orang kenalan heulanya. Mudah-mudahan aya geus kenalan menjadi ajang silaturahmi. Naon sababna ceuk keterangan lamun sing saha jalma nu daek silaturahmi jeung papada baturna bakal ditambah rezekina, dipanjangkeun umurna. Nya mudah-mudahan orang jadi duduluran di dieu teh. Ari wauh mapan lamun urang ka dieu teh keur hujan bisa ngiuhan. Nya ngadon ngiuhan ai wauh mah. Tak makana tak kenal maka tak sayang. Ayeuna urang kenalan, urang diejah, diajar ngejah. Bisa teh ngejah. Di SD aya diajar ngejah, baheula SD. Ini Budi. Ini Budi. Sembiluan wae. Di koret. Oh, urang guruna maneh muridna. Ini Budi. Ngajedog. Ngerti sama. Itu tuh murid pangbeletna. Ini Budi. Ini swing. Budi. Ini Budi. Ini Budi. Ini Iwan. Ini Iwan. Ini Wati. Ini Wati. Budi. Pepegatan. Mainnya seteh budak SD pepegatan, seteh. Oh,
Suwati, ieu mah Suwati. Ieu mah ngeja. Demi Allah saya percaya ulah kayak mah aing tuh. Oh lanceuk ipar. Emang si Wati pemegatan. Aduh, eta kabogohna. Kabogohna mengharapkan jandamu. Siapa kalah ngadoakeun lanceuk. Ya, eta lamun di SD. SD TK kan belajar huruf alfabet. Beda deui lamun di pengajian atau di madrasah. Di madrasah. Di madrasah atau di pengajian mah belajar huruf hijaiyah. Nya diajar alep-alepan. Alif-alifan. Alipan. Alep-alepan. Baheula alif-alipan soten ayeuna mah geus ganti Ganti ku ku sukro. ikro lain sukro teh. Tah ikro tah. Ikoro eta mah ikro teh cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Oh, iya. Baheula mah tuturutan. Oh tuturut munding. Alif patah a ba patah ba ta pa ta ta sa pa ta sa. Abah saha. Abasia. Dia geus maot. Abatas. Siapa eleh ku budak? Ngaji. Mantakan ngaji seteh. Ya atuh ya maneh di dieu ya urang di dinya. Tuh sama ngambek dai di papagahan. Tuh jorok budak teh. Aduh lai aing saharayang kenyot ya. Ngaji aing. Eta alif bisa dibacaan, bisa jadi bisain, bisa un. Oh jadi pakai patah tulang. Patah taen. Patah tae. Hideung goreng patut. Dengekeun. Kamana wae matana. Maaf guru, maaf. Alif patah taen an alif kasroh taen in alif domat. Kalah ngigel. Lain ngigel ngejah seteh. Ngejah dengekeun supaya bisa ulah kaelekeun ku budak leutik. Era siete. Emang ieu sek geus paeh era ka kosambi ka akhirat. Ka akhirat. Sia boga bekal naon di akhirat. Ilong aing paeh kudu anya rek milih ka kosambi. Tante belum anggar we ka akhirat. Lah kudu boga bekal. Oh, aing poho. Dul, puntennya engke kedeung pangbelikeun nasi goreng. Rek naon? Nimbal aing bising di itu eueuh bekal. Ye. Kehidah. Aduh sia mah. Tuh. Ya geus pinarakalkeun malulu budak teh. Alif patah naon sia dulu dihareup. Alif patah taen an alif kasroh taen in alif domah taen un. Anterkeun Ka mana? ka akhirat. An in un. Eta nasi goreng aing kumaha ieu? Hese jeung siapa? Hese jeung siapa? Jeung siapa? Tah sia tah ieu tah sia karep ya. Dengekeun. Ba. Ba patah taen bana ba kasroh taen bin ba domah taen bun. Pan bitu puludak. Ban bitu lain ban bitu. Oh, aing nyaho ayeuna mah ka akhirat teh lantaran ban bitu. Aduh teh. Ban Pejakan Ustad Bayu bae geus. ban Tak. Ngomong macet ayeuna. Tah, ulah sok kitu bos, teu meunang kitu. Kitu-kitu ge makhluk-makhlukna seteh. Yang jendilna sia teh. ngomong wae teu ngarti ngomong ngaji. Bukan bae tak. Tak patah taen tanah tak kasroh taen tina tak adoma taen tun. Tantin tun. Tuh. Bibirna pepes ke bisa ngaji. Nah, nyinyuk. Bener eta. Nak nyinyuk. Tak tantintun budak teh. Sa patah taen sana sa kasroh taen sin sa adoma taen sun. Gerasun. Komo sama meni jauh sama gerasun sansin sun belegung. Gas ayeuna urang kenalkeun sok kahareup. Urang diajar kompak, di dieu kekompakan dinilai dalam suara terus dalam gerakan. Sorana urang hijikeun. Urang samakan dulu suaranya.